Jika sedayana langkung paling urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Kuasa anu ngumpulna urang tiasa karumpul di dieu sehat walafiat. Ibu guru nu pikahomat sareng barudak pestu kacinta simkuring di dieu bade ngadugikeun biantara anu sina mung sakola teh ulah para murid-murid sadaya urang sakola teh kudu bener-bener ulah lawora ke sakola teh sakadekna hungkul mung mawa buku hiji. Ayeuna mah arurang teh kudu nyaah ka kolot teh nu geus neangan duit keur modal arurang keur sukses. Pana sukses teh keur arurang keneh. Ka sakola mung lalawara eueuh gunana ka hiji elmuna teu neureup. Panan tujuan arurang sakola teh neangan ilmu, lain nongkrong-nongkrong di warung ngarok. Ayeuna mah barudak teh seueur nu datang ka sakola teh ngan saukur timbang ngalungkeun tas. Anu sakola teh jelemana atawa tasna saderek sadayan mung sakieu we pidato nu simkuring tiasa maparkeun. Biantara nu simkuring bicara ke di dieu moal panjang-panjang moal lebar-lebar da simkuringna sanes lomari anu gaduh panjang jeung lebar. Di arurang teh sadar mung sakola teh ulah lalawara. Di hapunten bilih aya kata-kata anu kurang marenah sareng anu nyaringkeun paresan baraneh. Hatur nuhun sampurasun.